kredit dua harga lamun boga dua harga haram kita mana nu menang kena eueuh ieu motor sebenarnya 10 juta lamun cash lamun kredit 15 juta haram mutlak haram seluruh tah mah cak Kanjeng Nabi teu menang dua harga tapi lamun nyana ngan sakadar cash bae ieu mah cash bae 10 juta teu menang kredit atau kreditnya 15 juta teu jual cash masalah atau kredit jeung cash akur hargana pada 15 juta masalah itu kan babari sebenarnya manu hese ge ieu teu nuturkeun aturan agama gua pajar ngaharamkeun kredit bae rame kieu mah cenah haram kredit tangkorak sia meureunana ngajina sih di tukang sate bae goblok teu budak anta kayak ngaji di majelis abe karasa hareudangna nu di majelis ge kala luar hareudang masalah jadi kredit dua harga haram hadisnya jelas tah mah teu dibacakeun langsung Kanjeng Nabi dua akad di ditu nama disebutna diakdain dua akad haram motor 10 juta cash kredit motornya eta kena satu benda dua akad haram 10 juta cash kredit 15 juta haram naon bae naon dek kagincu dua akad haram tapi lamun satu akad cash 15 juta kredit 15 juta masalah barangna eta keneh lamun kieu mah kula mah jualan motor ieu jualanna dua rupa nu ieu mah nu di ieu nu di dieu ieu nu di kolom ieu kamar ieu mah kredit tak kabeh ka ditu ieu mah 15 juta kredit ieu mah nu ieu mah cash harga berbeda barang beda masalah tinggal nyaho doang murah Masya Allah karim ku bodoh-bodoh tingkas A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim wal madhhab lan utawi madhhab iku qat'uhu dan tugelaya si wong bibabi masjidin kalawan nyolong lawang masjid wajiz'ihi lan kayu batange masjid la husrihi orana lam pite masjid wa qanadilatus rajulan pirang-pirang lampu kang den rupakeun ya qanadil wala sahulan utawi qalasoh qatahu iku den tugele siwo bimaukufi kalawan mauquf nyolong kang den wakafak wa ummi waladin saraqaha lan nyolong ummi walad kang nyolong ya si wong haing ummi walad naimatan hale kang turu au majnunatan atawa halekang edan urang masih kene ngabahas tentang qat'is sariqah tentang had nyolong cek Islam di mana maling gesani sobe yakni 4 gramen emas eta adalah wajib dipotong leungeunna 1/4 dinar insyaallah
ruba dinarin 1/4 dinar. Sadinar 4 gram 1/4 berarti 1 gram seetik. Kuari kumaha lamun maling lawang masjid. Ai kamari mah baitul mal. Oh, di urang baitul mal. Ege dana sosial. Ieu mah baitul lawang masjid. Zaid ngedeng bae di masjid. Ai baheula mah sabidug-bidugna sebloon-bloona baheula balik nganjang teh ka masjid. Jadi balik nganjang apel ka masjid hees. Jadi subuh mah tetep hudang sanajan teu salat. Antara di masjid. Ku ari waktu jauh ke masjid budak. Aju masjid nagepan dikunci. Boro-boro rek sare urang gerek milu salat di dinya ditungguan. Rada penting teuing geus teu bisa. Jam 9, setengah 10 geus teu bisa salat Isya di jero masjid. Jadi hampir cara di Mesir deui. Di Yordan hararese salat negara Islam tapi salat hese kayak waktuna kos kantor. Kunaon bisa gitu lantaran loba kecurigaan di Timur Tengah nu mantak ditutup lantaran masjid dipakai kegiatan kumpulan politik. Entak tutup besi aya kegiatan di urang mah eueuh kegiatan politik di masjid paling geh besi maling loceng masjid gitu doang di urang. Dan mantak geus di masjid mah ulah aya nanaon. Ulah aya loceng bagus besisieun di paling, ulah aya beker bagus jam bagus, ulah aya bebaskeun besi aya nunduk salat hajat salat tahajud ti peuting jelema liwat ndeuk salat atuh dibuka we cenah eta di usiana kuno mabok sugan we atuh nu mabok kebal-kebal manyana ge aya di masjid-masjid teuing. Ieu pikiran urang sempit sehingga masjid teh dikunci. Aya naonan sih masjid? Nah, ieu sempit ge nurutan Wahabi. Aya ge Wahab, Syiah, Wahabi, Muhammadiyah dikaronci masjid. Urang mah ulah bebaskeun masjid teh. Ieu tatangga dik sarolat ge di masjid hese. Sepi jadi masjid teh. Baheula mah rame di masjid teh. Nu mandi, nu wudu, nu wiridan. Kuari mah keur mah masyarakat arbung ka masjid. Dikunci. Masjid teh dikunci. Masya Allah kan. Sakumaha kantor. Ulah nurutan Wahabi. Baheula mah di Jeddah Masjid Apung bebas jam sabaraha bae ge. Barang ayeuna dikuasai pengurusanana ku Wahabi mutlak. Atuh geus saya teu bisa. Urang ka dieu waktu salat di luar waktu salat teu bisa. Ditutup. Salat duha, asar teu bisa, maghrib teu bisa. Jadi eta mah masjid teh lain jang salat jang deuleueun. Jang deuleueun. Masjid mah wudi'a lis-shalah. Adapun kalau nu sare-sare briefing urang jadinya dilarang tidur di masjid ini kecuali bawa kasur. Itu atuh.
ya masjid deh besi penting rek tahajud jelema ka masjid nilai tahajud di imah jeung di masjid kan lain aya itikafan besir salat hajat besi batur nu liwat kemudian cat salat isya perjalanan kan nu istirahat karena musafir masjid nu Allah tinggal aya pengurus tapi atuh di dinya tah eta masjid jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sabenerna mah kos kitu aja ku ari baloba kecurigaan dikoci tapi ieu mah Zaid teh ngaringkuk bae di masjid kapuyengan meureunna hiji tegableg duit dua nyandu tilu nu kolot marah bae kapuyengan cak nu kolot datang ka dengan mawa kanjut bahwa anggeus-anggeus lah cak jana weuh deui jualeun dula-dula aya lawang masjid dibuka ku jadi engsel lah lalaudan benang dipanggul dibawa ku nyana ka tukang nyieun kusen maksudna dek dijual bawa dipaling ribut leungit lawang masjid ribut leungit budak lawang masjid makanya kayu jati medang di Jepara wah ukira aya anu ngabaran ja anu tadi di dieu bae mah bangunannya nanti ludag lidug ke HSD ke ludag lidug deui aya saha Jaki Zaid oh Ki Zaid nu nyandug teh coba selidik bener ternyata Ki Zaid bawa Ki Zaid ke polsek amankeun lantaran diserbu masyarakat akhirnya dibawa ke kejaksaan sidang begitu di sidang ternyata Ki Zaid bener maling lawang masjid tak kumata Ki Zaid lamun maling malawang masjid apakah kudu dipotong leungeunna wal madhabu cekal madhab qat'uhu potong leungeun Ki Zaid di babi masjidin ku gara-gara maling lawang masjid sewa dipalingin moal santai kumaha lamun maling kitu pangrari budak wari mah manyawan pangrari moal wari mah jahona jeleg imah bae meuli anggeus teh jauhan bangsa pangrari pangheret teh jauhan kuda-kuda moal nyahoeun moal bae kajen kuku bahagia meuli anggeus kuari mah bae ngancak emak baheula beuh siang ke mah tasawah teh lain dipelakan ku pare naon mak pelak listrik manya kayak plak listrik tega harti kiri macam listrik dipelak gorenganan sawah dijual rentul listrik engke mah jualan imah siang ke mah ngahuleng memangnya jualan imah sebab baheula mah jualan teh kan dipanggul jadi rarasan teh berarti imah dipapanggul orenganan lain di Perumnas datang ka Krus kuari Masya Allah tah sia geus lamun di dinya hade irup lamun geus jelema jualan imah lamun geus tahu buleud nah ieu geus kuari tahu buleud
geus datang ke akhir zaman. Nah kudu dicekal budak sia akhir zaman ye sumber fitnah sia ye cek mah aing ge baheula asal tahu buleud bae geus di dieu tere kiamat ieu urang mana sia Tasik cek dia mah teh. Oh berarti Tasik sumber fitnah ieu ieu tahu buleud dieu digoreng dadakan. Bana maghrib mana ya sholat tahu dadakan gitu. Beres tuh. Aduh ayah baik lamun Ki Zaid kuari maling pangrari masjid kayu-kayu batagan masjid kumaha eta sangsina tetep bae potong leungeun. Masya Allah la husrihi teu kudu dipotong leungeunna Zaid maling lampit masjid tah lampit masjid mah teu kudu dipotong samak masjid lampit masjid sajadah masjid eta mun dipaling teu kudu dipotong. Wah cak pamalingan mantep ini lain hartina teu doraka tetep ngan mun maling eta teu kudu dipotong leungeun. Nah lantaran lamun lawang masjid mah kepentinganna jang masjid lamun pangrari masjid kayu-kayu masjid mah jang masjid tapi lamun lampit mah sajadah jang sholat beda. Masjid mah bentuk bangunan khusus masjid sajadah mah jang kepentingan umum beda. Sajadah mah jang kepentingan umum artina kepentingan umum teh saha bae nu make silahkan kan saha bae sajadah dek lalaki dek awewe dek kolot dek budak didinya make sajadah sudaekna berarti lamun dipaling teh mah dipaling nyana ge meureun boga hak didinya sebab ieu lampit masjid mah jang umum di antara masyarakat teh nu umum teh nyana berarti nyana teh boga hak dina lampit masjid. Jadi lamun dipaling teh teu kudu dipotong eta mah anggap aya hak nyana di dinya asana diparalingan ya. Lain nambahan lampit maling beda ya. Ari lawang masjid mah jang kepentingan masjid ja urang eueuh lawangan ge salat jadi bae eueuh lawangan ge salat jadi kayu masjid misalna nusakna jere bebeng di hareup teh naon tadi luhur ieu kenteng dihandap lisbang gunana kan lisbang gunana lisbang mah lisbangan ge jadi bae bangunan tama pamantes pangria-ria aksesoris dong tama teh dipaling guyana tah dipaling eta teh jang kepentingan masjid maksudna kepentingan masjid mah jang masjid beda ari jang masjid mah masjid tapi lamun lampit mah lampit sama eta mah bagianana urang umum tah nu mantep eta mah henteu kudu dipotong leungeun termasuk lampu-lampu masjid anu dihurungkeun lampu teh ditenden di masjid kemudian sok dihurungkeun cacaangna jang masjid apa jang urang jang masjid masa bodoh aing mah dicaangan elos dari caangan elos jadi cacaang teh jang masjid apa jang urang tah ana jang urang berarti urang boga hak cacaang masjid dipaling atuh teu kudu dipotong leungeunna Wek urang tuh
urusan caang-caang urang kumaha lamun ieu meuli lampu masjid kristal di Iran meureunna urung herang ngan ieu mah henteu dihurungkeun sakadal jang papaes doang. Jadi tapi orang teu ngalap manfaat kanyana sebabnya teu bisa dihurungkeun jeung teu dihurungkeun we mah sakadar papaes. Lampu teh jang papaes masjid supaya masjid kadeuleuna sieup teu pernah dihurungkeun. Ta eta lampu nu jang papaes masjid dipaling wajib dipotong leungeunna. Sebab tah mah jang masjid. Eueuh kurangan. Naon tuh urang gitu mah jangan sakadar ya caang teh kan lampu mah urang butuhna cacaang tah lamun lampu nu sok dicaangkeun dipaling teu kudu dipotong lampu nu jang sakadar variasi doang di masjid jang masjid dipaling wajib potong tuh bedana kos gitu doang tah ya Allah bener kitu naon ngaranna pandai-pandai hakim teh kos Quran wakaf ditenden di masjid kepentingan anak Quran dipersilakan sahabat nu deuk maca Quran mangga berarti seluruh masyarakat muslimin muslimat boga hak teh eta Quran haju Quran wakapan dipaling ku kizaem henteu kudu dipotong. Gitu macana aman lain aman wajib ganti ngan teu kudu dipotong wajib gak gantian ongkos tadi lampit masjid beunang sia kemana ke sia dijual wajib ganti ngan teu kudu dipotong ganti wajib ngan teu kudu dipotong lagi beda jeung lawang masjid dah potong lagi beda teh sakitu. Ieu mah lain urusan orang urusan jaksa anu memutuskan hukum kiai mufti nu dilibatkeun dina urusan pemutusan hukum di Indonesia mah teu berlaku ku ari mah kos kieu atuh masyarakat maling loceng di masjid kabupaten maling loceng dipermasalahkan padahal dana pembangunan masjid kabupaten misalnya 3 miliar letik 10 miliar letik 20 miliar nu dibangunkeun nama paling 10 miliar tina 20 miliar nu dibangunkeun 10 miliar tah saha nu maling tah saha nu maling ngomong sia tuh saha je tuanin sia tuh kan masyarakat memaling loceng babak belur huntu aya di tukang huntu babak belur tah 20 miliar jang pembangunan masjid kabupaten 10 miliar dibangunkeun nu 10 miliar deui ka mana Arang sana masyarakat tenyarah umaruna. Tah eta kos kitu. Antak tunggu ke di akhirat. Deleukeun ke di akhirat. Lu terkait di dinya sing gejebur dadah. Cek urang teh dadah sia aing panas. Dadah. Nyanda beluun jasa ka urang. Kata kuari orang bangun main-main hirup ngaler ngidul ngetan ngulat tinggal sagedeng deh waktu urang geus loba jasa nu baralik ka ditu ka lembur aslina nu 50 tahun 60 tahun 70 tahun sarua tukang korupsi tukang maling antapkeun modar kege karasakeun ngerebek di neraka jahanam bareng jeung sia amankan diri orang hook ke orang kena rokok ge panas tuh ngomong seuneu nunggu 1000 tahun ngeunahna sabaraha lila sih di dunia
paling ge meuli Lexus baby bed paling ge meuli istananya awewe atuh sakitu da doang ya sakedeung deui terkutuknya pancena kieu kitu aing mah bisa nangan sakitu doang aing mah bisa nangan sakitu doang elingan nyararana dielingan gitu dek areling bisa sakitu doang besi engke di akhirat aing dipanggil aja uci mangga Gusti tahun sabaraha hidup jangakeun ka Gusti sadaya-daya bara aya catetanana nyaho sia pamarentah sia harita korupsi terang pernah sia negor ai langsung menteu gusingan abdi ngocoprak saksi dah sia Haji Pendi teu percaya aing saksiana mah teu percaya aya Haji Makmun ngabesan eta ya sekadar ngomong abeh ke di akhirat aya nyaho saha-saha nu korupsi nyaho ulah pajar teh nyaho insyaallah nyaho jasa insyaallah kiai nyaho ti mana itu urusan aing nyaho bukan nama insyaallah aya nu ngabejaan aya jasa saja kieu nu ngabejaan iya itu urusan aing entah yang nyaho beuh nu keur ngajabat keneh ge kuari emang nyana teu bebeja ka aing aya nu bebeja pantecetan tolol amat ieu sia lu tolol nyana nu bener bebeja siapa kos kitu bangun embung ka nyahoan teh ya nang tarolol kabeh saha cenah kiai deui atuh wartawan ge nyaho wartawan ngocoprak bae dina koran emang kiai sok maca koran sia sok nyelidikeun teh heran ieu mah ka aing koran majalah jararah tuh komo nu laporan langsung mantan pejabat ge loba anu bebeja ka koran nu kuari ge kaji emang kuari lobaan teu loba mantan pejabat luhur oh tuh loba di dieu aya nu langsung ka dieu ngajina aya nu di mobil bae ya tuh jauh aja jarana bebeja kurang ngaji di mobil bae cenah kiai kurang bunga hiji jeung masyarakat je oplo atuh budak adengin ku jana ngaji deui mah ngaji si kos kitu turun ngaji nya hiji jeung masyarakat pejabat lain nya nama sampah masyarakat geus turun ngaji tawadhu lah cenah aing minggu hareup moal ngaji hayang kan ngaraka los mah kabejaan doang ieu urang gedena ganjaran kieu ngahiji aju harida ngelapa eta gede ganjaranna aing ngaji di luar bari ngarokok ngopi dah saya cerita gitu main jejal-jejal kena nyawa ka dieu coba teu teu maksud ja ieu mah majelis kajenting leutik ge mun diasupan asup bae ka dieu kabehan asup bae ngan parae henteu atuh teu kudu jaga kaget teh jare teu kudu masing-masing we sih dulu luar atuh sing tentrem teu ngomong we kula mah sing tentrem geus di mobil nu di handapeun tanggal Ambon takang sate oh salah bukan ngaji we bukan ngan beda doang ganjaran sitik nah eta maling Quran nu diwakafkeun jang umum berarti ayeuna jang umum berarti nyana ge aya hak di dinya ketika aya hak dipaling atuh sarua jeung maling nyokot hak nyana ngan hak nyana sabaraha persena eta teh nyaho berarti kan kudu wajib ganti sebab aya nu baturan nah ngan dipotong teu kudu loba masalah
kuarima lain maling lampit, lain maling loceng, lain maling lawang carang, maling kotak masjid. Kotak masjid dipaling, nyawa-nyawa air di tukangan masjid, nunjol. Sekali, dua kali, tilu kali selidik, horeng DKM. Berlaga pemalingan, sial tuh DKM. Anak kalana DKM na catatan anak ayah fisik na jeung moal digantian deh kunyana tuh masalah, tinggal kayak tanggung jawab di akhirat. Kedua ayah deui nu mabok, aya yang meuli minuman, palingeun ayah kencreng masjid cokot. Tabang sekalian nyungsep nggak bakal. Ngan jadi masalah wajib potong apa henteu sih eta duit kencreng masjid. Kan eta mah umum tah, jang naon tasarrufna. Eta jang kepentingan masjid encan jadi wakaf sebab tah mah saman keneh nu geus jadi wakaf mah benda. Jadi eta mah kakarak ge harga duit saman jang kepentingan ngaropea masjid menang tadi dinya jang mere sakadar imam lain gaji mere kemudian jang muadzin menang muadzin mah digaji kok cenah imaman ai imam mah kapan wajib jana salat mah mun teu digaji teu salat burung jana khotib wajib teu sata digajina lantaran dia ada lagi kewajiban kos puasa digaji budak leutik jadi gaji ceng puasanya kayak ku abah dibere duit sapoe 1.000 wow leutik teuing 1.000 mah nawarnya nanti adu tawar teh kolot jadi puasa budak leutik mah wajar tamrinan kolot maca khutbah kudu digaji mah beuh tawa maning dirantai diasupkeun ka sumur parem cor beres ulah kena hirup deui maksudna. Ya Allah kos nikahkeun haram duit nikah gedaran haram tah eta berarti jelema anu endek ngalaksanakeun agama eta teh dipersulit haram duitna. Tapi lamun nyin administrasi negara nikahna mah hukum mah geus bodoh eta mah aya tah rada beda jeung kieu lamun kiai diundang ka dinya kemudian nikahkeun hadiran jadi saksi dan lain sebagainya balikna dibere amplop duit eta mah halal. Wah cenah dasarna bae kiai mah kos kitu cenah. Kan ai kiai mah datang ka dinya teh deuk dibere deuk henteu masalah cenah mah. Eta mah bonganannya na mere. Ari ieu mah kan dipatok. Sekian tah patok eta lah anu mantak jadi haram. Berarti aya pengkondisian khusus lamun henteu nyana teu ditikahkeun. Eta haram. Namun ge malaku lama sakadar ngurusan negara doang tuh dek nikah mah tuh mangga bae. Ieu can boga duit kula mah ieu, tapi nikah bae hae geus ditikahkeun. Suratna mah ge bae gampang. Kumaha geus aya duit bae. Ieu teh urusan aya hayang beres atuh mangga tuh beres atuh masalah. Nikah mah terus masalah berarti terpisah antara nikah jeung administrasi masalah. Hara resek kos gitu seutak seetik segulak segilek beda tuh lamun nendeun Quran di masjid nu sorangan di paling batur wajib potong wakaf yang umum teu wajib potong beda seetik Quranna kos gitu keneh tuh kan lampu yang kepentingan umum di paling ya teu wajib potong leungeun tapi wajib ganti ketika ieu lampu jang hiasan doang henteu aya mangpaatna urang dipalik wajib potong beda sautak saeutik tuh nya kuari nikahkeun ieu mah lamun henteu dibayar surat nikah teu ditikahkeun haram
Tapi lamun kieu mah ayo urusan nikah mah mangga bae urusan administrasi mah temu urusan lah aya bae engke insyaallah teu masalah mah urusan administrasi terpisah jeung urusan nikah. Beda saya kan? Tapi hese eta. Nu degeng. Degengnya sih degeng. Tuh beda. Masya Allah karim. Sautek setik. Hokos kredit dua harga. Lamun boga dua harga haram. Kita mana nu ngamenangkeun eueuh. Ieu motor sabareuh 10 juta lamun cash. Lamun kredit 15 juta haram, mutlak haram. Seluruh tah mah cak Kanjeng Nabi teu meunang dua harga. Tapi lamun nyana ngan sakadar cash bae ieu mah. Cash bae 10 juta teu meunang kredit atau kredit teh 15 juta teu ngajual cash masalah. Atau kredit jeung cash akur hargana pada 15 juta masalah. Itu kan babari sebenarnya mah nu hese ge ieu teu nuturkeun aturan agama. Gula pajar ngaharam kredit bae rame kieu mah cenah haram kredit tangkorak sia meureunana. Ngajina sih di tukang sate bae goblok teu budak. Anta kayak ngaji di majelis. Abe karasa hareudangna. Nu di majelis ge kalaluar hareudang. Masalah. Jadi kredit dua harga haram. Hadisnya jelas tah mah. Teu dibacakeun. Langsung Kanjeng Nabi. Dua akad di ditu nama disebutna diakdain. Dua akad haram. Motor 10 juta cash. Kredit motornya eta kena satu benda dua akad haram. 10 juta cash. Kredit 15 juta haram. Naon bae? Naon dek kagincu-gincu. Dua akad haram. Tapi lamun satu akad cash 15 juta, kredit 15 juta. Masalah. Masalah. Barangna eta keneh. Lamun kieu mah kula mah jualan motor ye. Ieu jualanna dua rupa. Nu ieu mah nu di ieu nu di dieu ieu. Nu di kolom ieu kamar ieu mah kredit tak kabeh ka ditu. Ieu mah 15 juta kredit. Kredit ieu mah nu ieu mah cash. Harga berbeda, barang beda. Masalah. Tinggal nyaho doang murah. Masya Allah karim ku bodoh-bodoh tinggal. Itu geus jauh kan ngaji geus jauh kan. Di baheula ge kos kitu. Ya Allah. Aya bae kiai ngredit diseungseurikeun. Itu can puguh salah kan kiai mah. Ngan lolobana memang salah. Naon sebabna? Kan geus ngomong kula. Jeung properti geus ngomong urusana bank. Jeung leasing geus jauh. Bahkan orang bankna bae ge nu konsultasi ka imah sabaraha bank hayang dihalalkeun. Kukula ditanya heula kumaha. Ternyata haram. Jadi berarti kredit model ayeuna mah hampir 99,9,9,9 carang aduh halal carang. Masya Allah. Ada bisa salah. Takos gitu jadi tada. Toh tinggal cenah kula mah alhamdulillah kiai kredit tuh nyana mau ngajual henteu aya nu cash kredit alhamdulillah cenah kula ge kredit teh. Enggak masalah tah mah urusan sorangan teu kanyahoan ku jelema eueuh masalah jeung Allah sia sing ada ulah gogocekan jeung Allah. Jeung jelema mah sih digocek-gocek aja jeung kiai jeung wali ge kagocek-gocek bae. Jeung Allah moal bisa kagocek sia. Moal kajeun kumaha ge ringsak sia. Asa ulah ngagocek Allah bae. Urang ku aripan lobana ngagocek Allah. Jelema mah bangun tawado. Jelema mah bangun kieu mah. Kosi eta. Gogocekan gara-gara kos kitu. Ulah hirup bahaya di mana bae Allah mah aya. Ulah sok ngabohongan Allah. Tinggal kitu doang. Mentak ilmu loba, ilmu gede. Tapi bangun jang sorangan ge seuseut, enggak gocek-gocek Allah. Sebab naon? Sebab lamun urang teu gocek Allah hampang deuk nanaon ge. Mentak lamun dina Tanbihul Muqtarin dijelaskeun naon sababna urang teu daek salat ti peuting. Makanan, ucapan, mata, ceuli mungkin terganggu. Berat deuk salat tahajud. Tuh eta teh kos kitu gogocekan jeung Allah.
pajar tema Allah tenelekeun jeung teu nyaho sakit kituna tak sia dek ulah suka gocek Allah kos Maradona bae sih ummi waladin sarqana imatan himma di urang mah ya mat ummi walad amat dijima kemudian boga anak ngaranna amat ummi walad ke di tukang bakal diceritakeun per amata kuari dipaling keur hees wajib dipotong leungeunna atawa dalam kondisi buta ummi waladna edan majnunah tetep bae wajib potong 1, 2, 3 tinggal kaopat ar-rabi'u wallahu a'lam bishawab. Ayat jaritakeun masalah buburon ngabuburon nalika keur ihram ai ihram mah kuduna di Mekah wal bisa ihram di Cikupa ihram mah kudu di Mekah bisa diurang ai ihram eta ngaharamkeun naon nu tadina halal make aturan agama boro-borona naon make kopiah ge nu kuari urang sunah engke mah haram keur ihram mah antek bisi aya nu teu make kopiah eta keur ihram kemudian temenang make baju na ngaput samping na ngaput temenang kudu kosboy bae gitu ngalambangkeun bahwa diri orang teh kitu bakal hina teu presiden teu raja teu menteri teu gubernur komo RT masuk pira RT atulah jabatan pangluhur-luhur na RT udah geus kahandapna geus udah eta teh kabehan dilepaskeun we ihram mah sanajan tadina sok make dasi teu meunang keur ihram make dasi jore ongko atuh heuh sapira make dua helai ju di dasian naonan ya budak bawa ka grogol temen nu kieu mah eta ihram teh geus kitu tapi di Mekah kuduna ihram mah di ditu di tanah haram nyokot mikotna di tanah halal geus ditangtu-tangtukeun ku Kangjeng Nabi di mana arahna jang nyokot mikot teh bagi orang Mekah bisa ka Tanaim bisa ka Ja'ranah nailah nu ihram dilarang diantarana atuh teu meunang make sesengitan temenang ngisiran temenang gitu motongan buuk temenang motongan kuku temenang make pakaian anu menang ngaput bagi lalaki bagi awewe temenang nutupan beungeut temenang nutupan dampaleungeun diantarana temenang jima temenang nyium ka pamajikan keur ihram mah oge teu meunang ngabuburon hewan ieu keur ihram teu meunang ieu larangan keur ihram cek di dieu na uhilla lakum saydul barri wa ta'amuh dihalalkan karanjen kabe ayuhan nas wahai para manusia halalan kuntum murimina rek nu halal kabe atawa anu keur ari haram saydul bahri ngabuburon binatang lautan teu naon binatang laut mah kudu halal kos urang atawa di Mekah kur nu teu ihram atawa keur ihram
bisa baik halal baik saydul bahri mahalal kena naon ngabuburon neangan lauk mancing tapi nah mancing lain cara mancing di urang bloon mah mancing di urang mah datang jelema nu keur puyeng ke tempat pemancingan meuli nyana 5 kilo aju kunyana dikaempangkeun bloon teh coba atuh mendingan dibawa ka imah tolol teh budak meuli 5 kilo aju dikaempangkeun teu lain teu bloon eta aja dipancingan kunyana goblok nu teh coba eta je nu tolol ge cager deui eta mah terus bae unggal poe tolol bin goblok eta mah masyaallah atuh pikir ku otak coba atuh aya mancing mah tuh di ditu di laut di walungan atuh di mana bae anu jelas aya laukan anu nyanana atuh kira-kira bakal meunang ieu mah meuli heula coba otak pasang atuh ku sia goblok ieu tarolol ieu masyaallah masyaallah eta otak diteudeun di mana paingan pamajikanna marah bae marah ya Allah ya Rabbi datang ka dinya eta ai baheula mah menteri paruyang di kantor teh berbagai permasalahan numpuk saminggu sakali atau per 2 minggu nyana nu hobina mancing ngareah-reahkeun pikiran tah eta lah geus disadiakeun nang meuli anak buahna terus dikaempangkeun di pancingan kunyana atuh emang edan ieu teh menterina ge atuh sedeng teh mancing kuari mah tukang ojek meuli 5 kilo aju mancing nang nyana meuli kunyana di pancingan kunyana dibeli deui ke dikadinyakeun di pancingan deui bebeskeun habak nu kos kitu nah naonan eta aduh ya Allah ya tah mah keur carita jelema baik nu halal maupun anu keur ihram ngabuburon lauk sah halal nu dimaksud saydul bahri teh maksud nama antakuluhu wa huwa ma la ya'isu illa fihi halal di daharna nu dingaranan saydul bahri eta adalah binatang anu teu hirup kecuali di cai binatang nu teu hirup di darat hirupna ngan di cai doang kos lauk bentukna teu kumaha bae bentukna teu kos totongkol biasa kos pepetek biasa kos japuh biasa tah mah kos lauk kitu tangeri mangga kakap eta mah geus jelas ieu mah aya lauk bentukna teh ieu mah kos anjing we kos anjing tapi lamun dikadaratkeun paeh halal ulah sieun barang meunang deui mancing ieu mah bentukna kos babi bae babi barang dikitukeun ieu mah kos babi kadaratkeun loyo nyana lempang setik loyo oh berarti mah binatang laut halal mancing deui urang barang dipancingan deui jadi mah kos mbak mbak ye nah kurang ditanya mbak saking pundi Mbak Siti Solo doang ya. Oh ternyata kurang barang ditaliti. Oh ieu mah lauk. Ieu mah lauk ieu mah. Terus dikadaratkeun biasa ngoser setik bangun deuk paeh. Lauk ieu mah pencit goreng. Ieu mah beusi mancing meunang kadeulna kosimbangan ulah dikakamarkeun we heula. Sia make deui lain digoreng diasupkeun ka kamar. Dipigawe heula blon. Tah ieu bentukna sanajan kos manusa tetep bae lauk bae halal bae. Deuk kos kumaha bae nu ngaran lauk eta adalah halal. Cirina asal nyana teu hirup mun lain dicai. Maksud bahar teh di dieu cai, dek di laut tah, dek di empang tah, dek di walungan tah, dek di sisadane tah, dek di empang urang tah, asalnya na hirupna di cai bae eta laut ngaranna heulanan
carita panjang najeng umumna tak halal asal lu hirup na dicai halal itu kumaha lamun hirup na dicai jeung di darat bigila pimma ya isupihi wa fil bari perbeda binatang nu hirup di laut jeung di darat contohna kos kepiting kasirton kaeta mah haram kunaon atuh urang ngadenge di Jakarta kiai nu berudang-udang ngahalalkeun kepiting goblok tak kiai teu mondok kajian kuku mage sakola sanawiyah doang jadi kiai teh budak tolol dah loba jasa orang kebon jeruk datang ka imah kula jelema gedean mangga ning nu keur deuk calon bupati teh ya pamajikanna sok datang bae nyaritakeun nyana saya habis dari puncak cek nyana teh sama rekan-rekan habis ngapain habis makan-makan apa itu yang dimakannya kepiting cenah Pak Kiai kepiting apa rajungan kepiting sekali deh kepiting apa rajungan kepiting cek nyana siap beneran berarti kepiting tahu enggak Mbak rajungan tahu rajungan yang kuning-kuning ini yang hitam-hitam nyada kos beban teh gitu ya budak bangun beban ya di kepiting itu enak bukan enak lagi enak bener nanti saya bawain sial aduh cara naon geus dik mawakeun di budak aing tanya gukula Mbak itu kepiting udah lama makan kepiting udah lama karena sejak itu aja kiai yang itu ngehalalin dulu katanya haram katanya tapi pas ada kiai ngehalalin di Jakarta ya udah pada makan dia yang tanggung jawab nanti di akhiratnya waduh gitulah di Jakarta kalau jelas-jelasan teh mau diceritakeun jelemana sering ke imah ayeuna kukula dibejakeun sampaikan ke kiai sana kalau ketemu lagi suka ketemu saya suka pengajian di dia sampaikan dari Pak Haji di sini tolong sampaikan kepiting itu haram kalau dia nggak tahu dalilnya mondok disampaikan kunyana marahnya nah bahkan pernah cina di televisi ge aya ngutarakeun bahwa kepiting itu halal tanyana bener kan aya di televisi kan bener sih mah dasar tok nonton TV kayawan sia gua aing teh sia aduh baingan teu husu bae salatna eta gitulah kepiting teh haram lantaran nya mah hayun pidaren hirup da di dua negara di laut hirup di cai hirup di laut hirup di darat hirup na ieu fil barri wal bahr ngaranna eta haram ya kepiting haram buaya eta buaya dicai hirup di darat ge hirup iya kan buaya darat pelulu ya eta haram tete bangkong gua di bangkong dicai hirup di darat ge hirup kemudian gitu keong dicai hirup di darat hirup beda jeung tutut mah nyana mah dicai doang tutut coba nyebut tutut ulah monyong sia tutut lamun bisa nyebut tutut teu monyong diberein nopa tutut hese eta tutut mah nyana mah hirupna dicai doang di darat pae tutut mah mantak halal teh mah tutut mah tapi keong mah dicai hirup di darat hirup nah eta haram hukumna hukum haram teh cek usul fikih mah laisa lil a'yan balil pa'li ieu cerita hukum heula jadi caritaan haram sate ngadaharna migawe ngadahar tah haram adapun ari aya disagigireun urang mah teu najis ieu komo hirup dibabawa ku urang atuh teu naon urang salat mamawa bangkong hirup atuh teu naon
cerita usul fikih mah geus kitu tah. Bangkong hirup kurang di kantongan ka dieu ye. Tah, kantongan sletingan kangkongna. Aya kena kekerpekan sia. Allah, atuh teu teu naon. Haram sote ngadaharna atawa mun paeh bangke lain deui masalah. Ngadaharna haram, ari teu didahar mah ku urang, nempel ka urang, bawa salat atuh masalah. Nu mantap paklukna laisa lil a'yan cek dina jamul jawame mah kos kitu. Jadi hukum teh tibana laisa lil a'yan bal lil pali. Nu mantap lamun aya jelema nu ngaharamkeun sapeker kemudian nyana deuk salat di masjid. Nu aya sapekeran sapekerna teu dipasangkeun cak nyana teu sah ngaji deui. Ngaji deui buka jamul jawamena. Asal buka bae aing teu bisa. Ya sok kabalinger neuleuh ngaharamkeun sapeker teh asal aya sapeker masjid aya sapekeran teh sah sia haram. Kurang emang aya sapekeran. Ya ngadu jeung aing sapeker teu ditonggong aing salat geus. Dipunggu ku aing geus aing salat tanggung jawab Allah ngasahkeun ka salat aing. Pendek tah budak pikiranana. Sapekerna di luhur teu sah salat aya sapekeran. Blon. Ngaji jamul jawame temen kos gitu mah aji heula usul fikih gitar haram sote paluna tong treng tong treng tong treng tong treng tong treng tah eta tong treng tong treng ai kitu mah gitar ngejedog di dinya eta teh dipikir eta teh naon teh mah kos kitu mah atuh kurang dibawa geus aing mah di dieu ditong nolet bae di tukang talian kaok pake salat Allahu Akbar nurutan nu maira mah geus sabar jasaram satalil pakli nah kayak ge tah keur carita hukum mah kos kitu jadi urang lamun nyaritakeun hukum itu panjang keneh dongengna nu mantak serahkeun bae ka ahlina lah geus ka Imam Syafi'i sebab ngabongkar-bongkar hukum langsung ti jamul jawame sok loba nu salah. Mana nu salahna? Nu salahna barang dibongkar dina jamul jawamena timbul hukum anyar. Ternyata riba jadi halal. Kredit jadi halal. Aya tukilanana dibaca kukula. Teu becuseun ieu budak ieu. Kiai ieu nu nukil teh halal caknya teh di jamul jawamean. Ngaji deui jamul jawamena ulah make paham sorangan coba ti guru nu bener mahamna eta teh usul fikih mah kos kitu salah bae maham kos mantek bahaya kos kitu salah bae engke urang nyeun muqaddamah sugrona muqaddamah kubrona atuh natijana bakal salah geus teliti heula ku urang muqaddamah sugrona taliti muqaddamah kubrona kakarak engke bijil natijahna ge bener kitu keneh ieu dina hukum nah ieu taliti heula ku urang ieu teh ka mana ieu sabenerna haram teh kana ayeuna kana zatna atawa ieu teh kana pagaweanana nah tergantung naon nu endek di hukumanana eta nu teh asal geus bicara hukum eta aja bae puyeng cenah aing itu sih mah lain ke cara hukum ge puyeng bae ieu asal ngaji bae puyeng jangan nonton TV mah teu puyeng-puyeng di jam 9 datang ke jam 4 neuleuh main bola sugan puyeng teu tapi ngaji mah dibere besa jam geus neuleuhan jam bae demo ka guru ya Allah ya awak urang ngan bisa dibawa ka sorga can bisa dibawa ke sorga kalawan nemen nemah gitu ai ka sorga mah hayangan jalanan neraka heula babalang batat iya uhilla lakum dihalalkeun ka ranjeun kabeh baik anu keur halal maupun anu keur ihram saidul bahri ngabuburon binatang lautan yakni ngadaharna halal wa ta'amuhu jeung kadaharan laut yakni ma yaqdhifuhu maitan naon bae anu dilemparkeun ku laut jadi banggeus jadi bangke yakni anu terbengkalai di laut anu ngambang di laut anu kanyahoan di laut na ieu paeh termasuk kana bangsa uyah-uyahna eta ta'amu halal
dek binatang nu hirupna kurang di buburon dijaring dipancing jeung sajabana halal dek anu geus terdampar di atas laut di pinggir laut halal bae pokona mah ieu laut mah laut cak Kangjeng Nabi at-tahuru ma'uhu al-hilum mitatu caina suci bangke nage halal urang ngalawudu di laut halal sah minum cai laut oh masalah lauk urang menang lauk halal cenah digoreng heula mangga cenah minyak dek di dahar atah bae mangga masalah asal ngadahar nu atah mah ulah deket kucing doang sakitu doang bisi cak kucing jipan sarojeng aing mal kebel asananya na sasada na kos aing cak cenah ngeun keur carita halal bae urang menang endet budak bari teh nyaun ka endet teh anak gabus ngaranna endet boncel tah ngaranna boncel atawa endet leutik segede kieu moal aya boncel gede moal aya boncel mah leutik sebab ngagedean jadi gabus jadi boncel mah leutik eta kos kitu ngaranna anakna eta kurang barang menang mancing di kiki bagus amat 3 busek bagus amat